Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta pun Ade Ahmad Supriyanto. Simkuring guru di SMA PGRI Cicalengka anu janten mahasiswa program profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia angkatan ka-4 tahun 2002 hiji. Dina video ieu bakal dipintonkeun praktek pembelajaran lapangan materi bahasan tradisi Sunda. Wilujeng nyakseni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna pelajaran bahasa Sundanya. Kumaha siap? Siap. Dararaman salena. Alhamdulillah. Tapi satacana nyunkeun di buka masker supados soantena ka kuping ka dugi ka pengkernya. Absen heula. Iis aya Nurul satacan diajar urang ngadua heula supados saya dina kaberkahan. Satacan belajar adalah kita berdoa dalam hati murah. Doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tos ngadua urang ge kedah tiasa ngaduakeun oge rerencangan anu teu damang tos tadi Kevin ya. Setelah orang bahas dinya kapengker aya dina struktur teksnya aya buka eusi sareng panutup teras nu kamari mah aya eusi teh naon wae jadi aya rundayan kegiatan nu kamari dibahas teh ngeunaan salah sawiosna aya aspek kabahasaanna oke kan ya urang sambil ngemut-ngemut ayeuna urang lebet kana pangajaran dina pangajaran ieu jadi tugikeun heula ngeunaan tujuan pembelajaran. Dina pangajaran ayeuna teh kahiji merancang teks bahasa. Karena bangun infografis ya. Anu kaduana menjanjikan teks bahasa tradisi kana bangun infografis. Dina cara mendeuna engke di rubrik kan ayeuna mah bagianna praktek ngadama bahasan tradisi nu kamari dibahas teh janten kana wangun infografis. Oh ya, urang lajeng kana pangajaranana. Nah, bahan ajarna masih sekali sami sareng kamari dina learning. Namun ayeuna aya nu benten nyata infografis. Nah, kumaha apa cenah infografis teh? LKPD-na urang bagikeun. Nu kieu infografis teh. Contohna teh. Infografis teh nyaeta media informasi anu eusina diwangun ku teks maka hijinya kayak teks sareng elemen visual. Elemen visual teh tiasa gambar, ilustrasi, grafik, jeung tipografi. Nah, jenis infografis anu sakapamendak Bapak teh aya 3. Anu disebut statis, animasi, sareng interaktif. Kumaha ari statis mah contohna nu tadi di luhur tadinya eta mah gambaran cicing anu aya ngukur gambar jeung aksara. Karena tadi naon dibangun kudu infografis teh ku teks sareng elemen visual atanapi gambar lah kitu nya. Ari animasi mah gambar jeung aksara teh hirup. Nu bade dibahas ayeuna teh ngeunaan nu statis. Ku Bapak rek di damel heula kelompok sajajar ieu sajajar ieu teras gitu sok mangga di bangkuna tiasa dirapikeun supados langkung tiasa kerja sama kok kumaha kita kena bade ieu sok ayeuna buka eta LKPD-na nya kan teksna mangga baca deui dina e-learning kelompok hijinya ngadamel alat-alat teksna teh nya si infografisna anu kelompok kadua runtuyan kegiatan anu katilu nyata istilah-istilah dina aplikasi apa eta didinya teh aya template ya template teh rupi-rupi kayak cara ngadamelan kumaha searching wae di internet lah aya ada usumna Bang Google kantun searching di internet. Oke.
tos teras anu kaopatna lengkahna teh nyaeta katilu teh kumpulkeun data informasi nu rek dijieun infografis kaopat larakeun data kana wangun visual boh gambar boh animasi kumargi entos dibuka infografis eta ya cobi diskusikeun naon eusi nu dina runtuyan kegiatan nu ka hiji mah alat-alat namun selama di teksnya aya sok bisa didambakeun dituliskeun heula eta mah sabab nu kahiji teh nyata ngarancang teks anu bakal dijieun dina infografis saenggeus ieu kapendak oke mangga damel dina wangun infografisna diterapkeun kana Canva cobian diskusi heula dari patok jauhan buang sampai eta aya dina teks nomor sabaraha? Hafalan nomor sabaraha? Nah, tanda istilah-istilah tadi no, saya yang bilang. Khas tentunya namanya. Kebangga itu Pak. yang dalam pembelajaran Oh, ya iya kemudian lagi khas. Oke, tapi ulah hilapnya sederhana. Aspek kebahasanya seperti ya ulah salah di misalkan ayat di sanes ayat di preposisi atau menunjukkan tempat ayat di imbuhan namun di preposisi mah dipisahkeun namun di imbuhan mah saya kena istilah empatnya terus kata misalkan ayat nami itu huruf agung dan sebagainya kita kena nganggo aspek kata pilih harila oh benar itu beda kan sih ya mah iya ya mah gambar kali hasil presentasi eta di komentaran sekiranya masih lebar biasa dilakukan kayak anu saya orang tunjukkeun di mandi cokin tunkeun anu atos kayak pangpayuna ngarah kurang teuing bisi kapujeng saya waktosna kan tiluan kelompokanana kedah tampil engke mana nu tiasa di komentaran ke dilereskeun da atana katinggal sadayana ya hasil kelompok 2 ya ayo komentar pilih ayo komentar yang nomor 4 halaman ngangge bahasa Sunda we sok saha namanya teh Nadia Nadia anu nomor 4 kedah nama si kalapang teh siga kalapang ora tapi dibelah tapi terus siga jang jualan gitu kan Pak siga jang Farud susah ngilarina maksudnya harus mun aya proses nama jika dibelah gitu nya sok eta saran wae lamun teu tiasa cekap kieu ge terus gambar nomor 5 gitu Pak harusnya gambar yang seruaja dong kayak yang anak-anak kemarin hamil mah kerimanian gitu nya eta teh intina kitu tadi teh nomor 4 ya cek Nadia teh cek kelompok hiji lah wakilan kelompok hijinya gambar nomor 4 jeung nomor genep diganti gambarna mun tah ti bapak ya kanggo kelompok 3 sementawis dina misalkan ieu nomor 7 samping nu dipake dina dihijikeun leres na make curak leres nya tapi lamun dina nomor genep sarogena teh enak teu ngangge curek kelompok hiji kelompok 3 tadi pampayuna rimanya istilah-istilah tina tradisi Sunda mangsa kakandungan 17 rumah hiji ingkep nyaeta tutup jadi maksudna mas sarakoh eta teh sarakoh kandungan cok ayo komentar cok ya cok Kadang desinya tentunya kadang nu dina kembang 7 rupa teh panenjo ari di dieu mah panenjon. tuh cerian sih panenjon aya itu panenjon
kenging gambarna nya. Ada Pak kembang 7 rupa, mayang jambe, terus ujakan istri nanti ada gambarnya. Sok jawab kumaha. Gitu maksudnya. Komentar di Bapak. Lamun bisa digambaran mah gambaran we. Da langkung kan tadi dina infografis teh aya gambar, aya elemen visual, sareng teksnya kan tadi kan dua kan media informasi anu mere supaya lebih ngiru teh nyata ku gambar. Nah, sok kelompok hijieun. Alat-alat tradisi penjualan nyata hiji gayung batok. So, komentar di kelompok 2 sareng kelompok 3. Ini aya, sok. Sri Dewa ya, astagfirullah. Bisa jadi mal. Jadi kan gambar hiji dengan ayat keretan tubuh. Gambar lain Ada sampurna positioning. Sana nomorna. Kan ieu aya kan buleut. Nah terus si ieu nage buleut kuduna milarina teh si ayakana teh anu di fotona teh kieu jadi sanes kieu. Di fotona kieu. Tinggal gitu. Sudut pandangan cenah. Terus anu salarupa apa geuningan? Jeung mah teu aya curek. Oke, sok eta jeung mah kudu nya sabab ieu mah kan ngomongkeun pan aspek kabahasana kudu diperhatoskeun nya. Hidup ieu kanggo kelompok hiji Bapak teh ieu dina tulisanna arali teuing. Coba mun diageungan. Teu katingali. Ya? Bisa? Oke. Waktosna tos tekap. Ayeuna saha bade nyimpulkeun. Urang hijikeun antawis kelompok hiji, kelompok 2, kelompok 3. Jadi tina alasan tentunya istilah-istilah teh bukan di urang teh menyiapkan peralatanna. Terus peralatan fungsina ujung naon naon-naonna. Terus istilahna teh naon wae anu kudu diterapkeun ku urang teh kanggo ngayakeun 7 bulanan. Tos sekap. Toh jangan kia lamun urang simpulkeun dina ieu gambar pembelajaran ieu teh urang teh mindahkeun teks anu asalna bangunna paragraf tapi ku urang mah ayeuna dipindahkeun mediana janten media infografis. Kas sakitu panginan pembelajaranan ti ayeuna dinten ayeuna mah lamun bias nu kamari-kamari mah urang teh diajar teoritis nya ayeuna mah diajar praktek nyieun infografis. Si HP ieu teh gunakeun kumaha carana ieu manfaat pisan jang kahirupan urang dina pembelajaran dina kahirupan sapopoe oge utamina dina pembelajaran rek non nu karek ngawitan ye nu karek ngawitan saha nu karek ningali hanfa besok karek pisan kumaha bisa tuh ningali Rima tadi kudu bisa ya mudah-mudahan bisa sedayana. Oke, pembelajaran salajengna mangga ditinggali dina learning nya engke ku Bapak dina praktekna itu bade diinovasikeun deui kan media anu sanes anu kaayeunakeun mangga anu bade ngalereskeun margi di luar jam pelajaran engke WA Pak ieu oke, paminu saya kan hasil karena ieu Bapak bade dilembongkeun dina mading. Satacan ditutup teh ngadua heula supados. Tuh abi. Sok atuh nurun. Satacan muli rangga doa heula sasarengan. Ya, atur nuhun kana perhatosanana mudah-mudahan ilmu urang manfaat barokah tiasa dianggo kana kasayan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.